Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dubika sakitu teu ngaluis puguh kakara hudang sare bet matak leuwih-leuwih narikna kana hate bukusut nu ngarumbai kana tarang bet matak kalah nambah-nambah hate lewang haringrang lamun ninggalkeun duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Ya, pilih we teras ngabeng beos. Terus patebih mah ilaharna sok tara emut. Teras nama wanghieung we teu benten tibang bara. Milari kembang anu seger. Teu aya panginten nung. Paling-paling wanghiung ngebrehkeun hariring silung. Kasurung ku ati rungsing. Lang-lang ling-ling jeung we teu eling lalembutan ku malayang ngaling-ling teu puguh cicing mi eling anu dikantun saha eta teh Kang Darma sumuh nu ayeuna nuju di payunan pamaget mah sok halus saur panipuan tos tebih mah wa emut ka urang lembur sisi situ. Piraku deui atuh nung. Daya panginten Kang Darma mah bade lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang. Panuhun mah mugi atuh daluang katinggang mangsi malah mandar katuliskeun. Engkang sumpah nu mateni langkung sae puput umur upami teu kapalupuh nangtung ka enung. Sawangsulna upami enung kabuktosan nolas ka engkang tos patebih mah janten teu emut deui ka urang gunung. Engkang teh boa-boa ngarebab jangkung gering pikir ngalang layung badan teh antukna mah ngajam panabugang jalaran ku kaleleban. Umi mah tetepieun kana kitu atuh. Sumpah nage ka pangeran. Upami Umi ngijeng sila bengkok sembah. Ngalakon gentos panutan. Reket, panto aya nu muka ti jero. Lol karna ngan ukur tembong sirahna. Serengeh kan ukur sosonoan. Beres. Pokna ngaharewos. Siap mak, rek mangkat. Tebeda ti nu digebah. Nuker anteng sosonoan teh ngagentak ngararejat ngajauhan. Widarma saterusna jung we manehna nangtung. Maksudna rek ka jero.
Sedangkan Umi ngagejeli gaburuan, terus ngoreleng ka panto tukang, ngageblus ka dapur. Cat unggah ke tengah imah, milu ngumpul jeung nu sejen. Lantaran nurek miang geus saged karijung. Ulah sampai wara di jalananya barudang. Maeroh mapatahan ka Karna jeung ka Widarma. Teu bisa panjang-panjang nyarita. Kaburu nyelak manten ku picerikeun anu geus ngagendok dina tikoro. Eta ge panonna mah geus beueus carindak-dak. Ngarasa sedih oge rek papisah teh. Omatna Darma sing inget kana papatah abahnya. Pasuta ngelingan kaduanana. Tayalian pangna kitu teh bakating ku kasurung ku kanyaah sarta kaheman nu pohara. Risi nu jadi anak pinanggih jeung pancabaya. Nyuhunkeun piduana bae ti emak rawuh ti abah. Sareng mugi-mugi wae ulah kirang-kirang ngahapunten. Karena bari nyolongkrong munjungan ka inung bapana. Widarma nya kitu keneh. Nya kitu deui Obing jeung Busro sungsong pada sasalaman amitan. Mira, Umi, wayah nanya ku Kang Karna ditinggalkeun deui. Keun da moal lila, engke oge bakal papanggih deui. Karena bari ngusapan ka adi-adina, sarua deh pada carindak-dak, berat rek ninggalkeun. Mir, nya urang pada ngawilujengkeun we. Widarma sorana haros-hos, teu bisa panjang-panjang nyarita. Alias bae manehna malih ngabalieurkeun beungeutna, nyumputkeun cipanona nu maksa nyurungkuy. Geus beres nu amitan, anu rek mariang jerat jurut tarurun. Maeroh jeung Mirah katut Umi ngalanteurkeun ka jalan rondaan. Sedeng Pasuta ngajajabkeun nepi ka tungtung lembur. Sajaroning lalempang teh kabeh oge ngabaretem we kawas nu taya picaritaeun. Padahal di jero hatena mah kabeh oge pada ngagolak noroweco. Teuing kaganggu ku hiliwirna angin subuh meureun. Nu tumerapna kana awak nyerecep nimbulkeun rasa tiris nu lain lumayan. Eta we gado oge mane noroktok. Teu beda we ti nu kabulusan. Eta mah kitu we na. Saurkeun ka akinya. Abah mah teu tiasa ngajajabkeun. Nyuhunkeun dihapunten we kitu. Pasuta nyarita ka Karna bareng geus tepi ka tungtung lembur. Geus kitu mah bral Karna saterusna neruskeun lumakuna pairing-iring. Poek peuting masih keneh ngadingding sanajan teu matak mugakeun kanu keur ngeureuyeuh leumpang badarat. Dianteurkeun ku paneteupna Pasuta nu masih keneh ngajengjen we di sisi lembur. Masih keneh tembong rigigna mah manehna cacan ingkah. Tetep we ngajengjen ngawaskeun. Nu beuki lila jirimna beuki samar-samar. Tungtung nama leus bae teu katembong. Kanca dangu sadayana sanajan dina hate mah karena geus janji yen satekah polah rek ngagugu kana papatahna nu jadi bapa. Manehna moal wani-wani nembongkeun pamulu nu matak nimbulkeun nafsu nakijatun. Anu hal ieu teh memang papaling pangnaker jeung garentes hatena. Hate lalaki nu sugih kawani dur percaya kana kekuatan diri pribadi. Tapi manehna rek mereketkeun nguat-nguat maneh. Samata-mata ngan pikeun ngebrehkeun kumaha sumujudna kanu jadi bapa. Tapi rupana bae, boh kahayang Pasuta, boh karepna Karna anu boga maksud rek gumusti kana piwurukna Pasuta. Eta teh buktina mah
ngan saukur semet kahayangna manusa wungkul. Sanajan cenah geus dipatri ku janji nu geus diikrarkeun. Tapi ari teu dibarengan ku gurat tutulisan nu geus digariskeun ku pangeran anu tumarapna ka manusa mangrupa hiji takdir anu teu bisa dikoreh deui. Saeutik oge manusa teh teu bisa majar kumaha, kapaksa daek teu daek kudu tumamprak kana kadar tutulisan ti Nu Maha Kawasa. Saperti kaayaan Karna, manehna lumakuna sabatur-batur teh estuning dibarengan ku milikna ti Garut keneh pisan. Manehna geus hasil meunang tutumpakan kabeneranana teh tumpak wahon anu langsung ka Sumadera. Datang ka Sumadera aya deui we wahon anu rek kapakenjeng. Atuh celuk celak sarerea tarumpak. Sanggeus nepi ka pakenjeng kakara maranehna badarat rek neruskeun lalampahanana ka Bumbulang. Tah dina lebah dieu keuna babasan milik teu pahili-hili bagja teu paala-ala. Memang geus dikadarkeun karena kudu kabaud riributan jeung Ki Jatun. Dak dumadakanana teh keur waktu ngagarding maju kanang karuka ari gok teh ngadon papanggih jeung Darwita. Mangganing kapan Darwita teh boh ka Ki Obing boh ka Karna kaduanana oge puguh lain teu aya patula patalina. Jeung Karna teh pan ti heula geus kungsi padungdung malah ngalakon ripuh katitih wewesen katut jajatena. Jeung Ki Obing nya kitu keneh anyar keneh pisan patelakna nyaeta waktu Ki Obing balik ti Bumbulang pikeun nyusulan Karna. Basa poe kamarina oge Darwita kungsi ngalaman ragrag deui. Sanajan kawanina mah masih keneh nedeng. Puguh saeutik oge tacan rumasa eleh. Malah matak nimbulkeun kapanasaran pikeun nebus ka kasoranana ku Ki Obing. Puguh we barang corog teh papanggih panon Darwita mani buburi lengan teu beda we ti mata heulang ruyuk. Ebrehkeun ka ceceubna sarwana jeung Ki Obing sanajan manehna rumasa katitih pangabisana. Tapi ayeuna mah aya andelan boh Karna boh Widarma geus kanyahoan pangabisana teh lain lawaneun memeh dahar. Manehna sorangan geus kungsi ngalaman mun diukur dibanding-banding tangeh pisan masih keneh luhur tingkat pangabisana Widarma atawa Karna. Pandalikan bae urang ruyuk teh Busro. Disangka anak hayam meureun urang teh nya. Ki Obing nyarita ka Busro kaharti eta teh mangrupa sindir sampir. Yah tong sindir sampir setan. Ari ngaku jadi hayam jago mah maju sia ka hareup. Darwita geus teu bisa nahan amarahna sasat dikoa ku nu sahandapeun pangartina. Oguh we ceulina asa disebit. Olah, kongkorokna mah harus naker Busro. Ki Obing tetep nyarita nama ka baturna, tapi ari panonna mendelik ka Darwita. Pogo we matak ngajadikeun tambah ngagugudugna nafsu Darwita. Alah, calangap si hari loba batur mah. Yap dulu, teng-tengkeun kabeh. Nah dikira ku si aing teh bakal ngejat. Darwita beupeuleuk naker. Wani soteh manehna nyarita kitu bane we kumanehna geus kasurti pantar Karna atawa Widarma moal daraekeun main koroyokan. Oge mun dina derna manehna ayeuna patelak jeung Ki Obing. Guruna moal naon-naon. Lantaran ieu mah samata-mata ngarengsekeun pasualanana pribadi. Leupas tina hal-hal anu aya patula patalina jeung Aki Mursid. Cenah lamun ayeuna boh Karna boh Widarma ilu biung. Kumanehanana bisa dibejakeun ka Ki Jatun. Yen dirina dikarepuk samata-mata manehna ngan rek nyang hareupan Ki Obing wungkul. Tapi kabuktianana manehna dikoroyok. Hal ieu teh
teu saeutik matak ngajadikeun amarahna Ki Jatun. Ulah-ulah Ki Obing teh tang tu bakal menang pangwarah tinu jadi guruna. Geus puguh karna jeung Widarma moal kalarung. Rek sakalian we kumanehna dibejakeun yen maranehna teh make mamawa kanu jadi guru. Kanca dangu boh karna boh Widarma barang ngadenge caritaanana Darwita anu saolah-olah dieusi panangtang. Mogo we piraku teu kasundut hatena. Leuwih-leuwih karna nu memang masih keneh aya balitungan jeung Darwita. Lain teu inget kana papatah nu jadi bapa. Da ieu mah nyang hareupan Darwita sasat musuhna pribadi. Atuh sroge manehna maju ka hareup bari nyarita. Teu kudu nangtang-nangtang ka kabeh Darwita. Kaulah heula we yeuh sang hareupan. Lain boga keneh kapanasaran ka kaula teh. Ya memang deuleu. Rek naon kitu cenah aing? Darwita ketakna mah teu wudu matak ngarenjag nu borangan. Nya teu kudu tatanya deui. Kapan bieu Andika teh nangtang lawan? Yap atuh ka dieu si Karna geura jajal. Pantrang kaula mah ngoroyok lawan. Hayo maju Darwita. Ngarasa geus kagok asong. Puguh nu diharapkeun mah Ki Obing anu bakal maju teh. Tapi ieu buktina kalah ka Karna nu tandang makalangan. Sanajan hatena ngarasa kedar oge. Tapi jeung tinimbang mundur mah matak we wiwirang di kolong catang. Teu ngalobakeun diomong. Sabrut we manehna narajang. Ih lain saperti rek ngagebah hayam atuh Darwita. Karena ukur ngagilek ngageserkeun kuda-kudana. Dengan Darwita nu geus diwangun hiji jurus anu nyebrut teh. Kumanehna ukur itoel we digibarkeun. Paprot we. Kipratanana euteup kana pipi Darwita. Aduh, gelos ya. Darwita teu wudu mani nyurucud cimatana. Ramo-ramo karena karasa teu kira-kira peureusna. Tapi kakarasa kitu mah teu matak ngajadikeun sentar hate. Sanajan bari baseuh keneh ku cimata sarta nyurulung leho monyetan tina irungna. Dius deui we. Manehna ngirimkeun panonjok rek notok dada. Sedengkeun leungeun kencana geus sadia. Dijadikeun cadangan pikeun ngahantem di mana gerakan lawan ngepeskeun panarajangna. Tapi memang nakarna teh da geus surti kana gerak tipu anu rek dijalankeun ku Darwita. Kalawan bari tetep magehan kuda-kudana. Perep lawan anu ngadius teh kumanehna diantep we sina nyuruntul. Kira-kira tinggal sesentian deui. Des be kumanehna dipeupuh lebah pigeulangna pisan. Anu tumrapna ka Darwita boro-boro bisa ngagunakeun perep cadanganana. Manehna anggur ngejat bari aduh-aduhan. Leungeunna karasa asa potong. Ayo Darwita. Lain geura gunakeun tah leungeun kenca teh. Nah ngadon peperengkelan. Karena bari ngarenyu petalakuna mapanas naker. Tak kabur sia. Darwita bari ngahuh humarurung nahan ka nyeri. Tapi memangna karena teh teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Sagedeung ge ka nyeri na Darwita teh rarep. Ongkoh balas hantem ditiupan. Sajaroning kitu teh karena mah ngajega we bari imut ngagelenyu. Nu sejen atuh teu loba pamolah jongjon we narempokeun bari narahan nafsu. Masing-masing hatena mah teu wudu taya nu teu muji ka Karna teh. Gerakanana kacida cepetna. Sarta manehna teu daekeun terus narajang. Sakitu Darwita keur peperengkelan. Teu beda we ti monyet jengkoleun. Masih keneh wani nyang hareupan Darwita. Karena ngasongkeun pananya. Barang katempo Darwita bangun nu geus jag-jag deui. Walah. Langus teuing sia cetan. Darwita ayeuna mah nekad sabrut deui we narajang. Geus teu mikirkeun ka nyeri. Pikirna kumaha behna we. Eleh meunang kumaha engke. Jeung tinimbang ngejat mah leuwih hade ngabawatang. Lantaran geus tangtu bakal nandangan wiwirang.
Ari karena kanca bareng mireng kaayaan lawan bet sigan wis kalap kalawan ayam naker, tapi bari dibarengan ku gerakan nu kacida kesitna. Manehna ngagentak ngalelepkeun badana, gelat kagigir. Dina gerakan simet ngejat. Bari teu poho nejehkeun dampal sukuna kana kakemplong. Tapi sakali ieu mah Darwita kacida hati-hatina. Rikat manehna ngarempodkeun awakna, ngarobah gerakan leungeun pikeun nimpug dampal suku. Manorok kaya karena rikat ngejat, gerat, malik, terus luncat, maksudna rek nekuk punduk anu jadi lawan. Darwita ngarti yen pundukna dipika butuh kudu jadi musuh. Sakitu manehna ngalegotkeun sirahna bari ngabadukeun sikuna ka tukang. Satekah pola rek ngahantem dada atawa gado lawan. Anu posisi badana harita teh aya di satukangeunana. Tapi ari pikeun karna mah lain deui tumrapna. Manehna asa dibere hancengan we anu uduh naker. Samemeh siku Darwita keuna kana sasaran. Dampal leungeun karna nu disangigirkeun geus ngacedak banten neunggel siku anu nyuruntul. Darwita ngaranjug. Rikat manehna ngolebat kagigir terus malik anu maksudna rek nyusun panarajang ti katuhueun lawan. Anu kaayaan badana harita teh semu doyong sarta nyang hareup nyela bumi. Tapi di luar hitungan Darwita, sakilat naker karena malik gilak kenca nyingkahan jurus Darwita anu keur nyuruntul rek ngahakan iga burungna. Karena salamet iga burungna teu kabeunangan. Sedengkeun Darwita jadi ngaheungeu lantaran iga manehanana anu beulah katuhu jadi kabeunangan ku jurus musuhna dina gerakan jong jolong notog. Kumaha Darwita? Masih kena sanggup yang harapan? Karena nanyakeun bari tetep we ngajega. Tapi Darwita jeung tinimbang nemalan mah awakna kalah ka ngagaleong. Higeug, umrah gue. Manehna namru di sisi jalan. Empes. Napasna reng hapranjug. Tapi ari panon mah mani pependalikan ngareretan ka karna sabatur-batur. Cukup we heula sakieu mah nya Darwita. Ngan bisi bae ngarasa panasaran keneh. Sampeurkeun we engke. Ka imah kaula. Kaula mah da moal ka mana? Ongkoh deui aki kaula keur gering. Yah mak bisi kaputingan di jalan. Karena saterusna ngajakan init deui ka Ki Obing jeung ka Busro ngisarahan kurindatna supaya arinit deui ti dinya. Sabatai meureun ambekna pajatun ke. Datang tuh si Darwita teh bakal wawaduh nu lain-lain. Ki Obing nyarita bari leumpang. Sanyana mah hayang nyaho kumaha jero-jeroanana karna. Nada abdi mah ngalawan soteh ka Darwita nya bohongan we. Mending nganaker pan tadi teh. Karena ngawalona bari tetep we ngungkug. Wah sumuhun begitu teh mah yang karena nanging ari nu ngadoni mah sanu uninga. Ki Obing nyarita deui bangun nu kacida ngarasa hariwangna. Namung da saur Abah oge pajatun mah tara ngabarerang kanu taya 48 alina. Ari urang bieu pan jelas riributan soteh sareng Darwita. Wah nya sumuhun upami si Darwita teu ngadukeun mah. Nanging upamina ieu mah upamina maneh naonkeun urang ka pajatun. Upamina bae yang karena teh disebutkeun nangtang-nangtang ka manehanana. Nya piraku we atuh manehna teu amek ulah-ulah engke ngajorag ka bumi. Kumaha engke we atuh Mang Obing. Kedah bae abdi padungdung sareng pajatun nya teu naon. Ongkos sawajibna we abdi teh bebela kanu jadi aki. Abdi dibarah teh pan ku anjeunna. Ngarah naon atuh? Nya eta kamu bebela ka anjeunna dina sakalieun katarajang bancang pakewuh.
Karena ngajawabna pasti. Ngebrehkeun yen manehna moal mundur sanajan kudu nyang hareupan Ki Jatun musuh akina. Bener kitu na ta. Kenaon atuh urang diwarah ku Aki ringan sakadar pikeun ningsieun budak mah. Widarma mairan bari nyarengeh. Geus dijawab kitu mah ku Karna, komo barang ngadenge caritaanana Widarma. Ki Obing teh teu ngomong deui. Hatena ayeuna ngarasa regreg. Lamun engke peuting Pajatun ngajorag, pasti bakal aya nu nyang hareupan. Oge sanyana mah Ki Obing teh kacida ngarep-ngarepna hayang nempo. Kumaha diaduna, jago-jago nu memang tingkat pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Ka Pajatun manehna geus cukup nganyahwankeun. Sanajan bener tacan ngajajal pangabisana, yen Pajatun teh lain jawara jore-jore. Atuh kakarna nya kitu keneh. Sajabana tigeus bisa naksir kumaha kahebatanna Karna ayeuna. Kapan manehna sorangan bareto teh geus kungsi ngajajal. Nu dirasakeunana kacida eungapna. Cacakan harita teh dihurup, tapi tetep we maranehanana nu medok. Bareng geus nepi ka Nangkaruka, Busro mah pamitan ka sararea yen moal terus milu ka Bungbulang. Atuh sabada dinuhunkeun ku Karna ka Tutu Widarma. Leos bae Busro mah balik ka imahna. Sedengkeun Ki Obing mah ngan ukur nyimpang sakedeung. Bebeja ka pamajikanana yen geus datang ti panyabaan. Tapi rek terus milu ka Bungbulang. Lantaran pamikirna, cicing oge di imah sok sieun torojol we Darwita atawa Pajatun ngajorag ka imahna. Palebah imah Madraup nyimpang heula. Tapi tetela manehna aya keneh di Bungbulang ngabaturan Aki Mursid. Atuh geus kitu mah bring we arinit deui nuluykeun lumakuna. Datang ka imah geus reup-reupan. Karna mah jeung Widarma sadatang-datang teh ngagentak we muru ka Aki Mursid di pangkengna. Geus teu nolih ieu ka Madraup anu keur anekak sila di tengah imah. Ari breh teh bener we Aki Mursid keur ngajepat ditungguan ku Nini Amah. Teu anta parah deui. Bro bae karna jeung Widarma nyuuh kagigireun Aki Mursid. Bari sumegruk ceurik bangun nu kanyanyerian. Tina kacida ngahlasna mireungeuh nu jadi Aki ngalempreh kawas nu ripuh naker. Geuning nana Darma geus daratang. Aki Mursid bari ngararet kanu keur sumegruk gigireun. Karayam leungeunna ngusapan sirahna pilih genti. Hapunten Aki, rumaos abdi teh digadog ka malinaan. Upami teu aya nu nyusulan mah abdi teh ongkoh-ongkoh we di Garut. Teu terang Aki teu damang. Karna bari jongjon nyuuh. Teu nanaon nana. Ongko da teu ripuh-ripuh teuing Aki teh. Ieu we hareeng dumeh kahujanan. Ari awak makarasana bani lungsenaker. Suku weh carangkeul. Abah maneh teu bareng ka dieu jalu. Teu Aki. Mung aya kasawaranana mah Abah teh waktos ieu mah teu tiasa ka dieu. Mugi Aki ulah kirang-kirang ngahapunten. Karna nya deui ayeuna mah cengkat. Neuteup kanu jadi Aki bari cipanona nu masih keneh barebei. Teu nanaon. Dia hampura pisan. Keun bae. Da Akina oge. Teu sabaraha ieu ripuh. Geura reureuh we lanahan. Darma. Ripuh meureun nya bentas lumahku. Aki Mursid rutret kaduanana. Isi rek dalaharna da sanggup mah gede. Andeungeuna meureun eueuh teh. Jeung ka ditu eusian heula. Nini Amah nemrong. Mangga
mangga ini eh eh parantos lami aki teh teu damangna ini karena masih keneh ngingsreuk. Kakara ge mangkukna kahujanan mimitina mah basa ngomikeun kenteng. Dosa abdi atuh nini. Da upami abdi teu ngampleng mah kenteng reksak teh panginten ku abdi dilereskeun. Ih, ieu mah geus kadar aki we, kudu ngalakonan gering nana. Kahujanan mah ngan jadi marga lantaran sanajan teu kahujanan ge. Hari geus kuduna gering mah moal bisa ditarekahan deui. Anggun majung kaitu karena Dharma gerada lahar heula ka ditu. Ari Kiobing teu milu deui ka dieu. Aki Mursid bari neuteup ka karna ret di Kawidharma. Memang mun ditengetan mah teu sabaraha geringna teh. Ngan ieu mah bubuhan geus kacidakolotna we. Jadi gering saeutik oge mani jiga nu ripuh naker. Kadieu deui itu di tengah bumi nuju Caralik sareng Mang Raup. Aja josina dalahar heula tuh ka ditu. Capek meureun. Atuh kojengkang karna jeung Widharma ka tengah imah nyampeurkeun Ki Obing jeung Ki Madraup anu keur ngagorah we ngobrol bari haharewosan. Caritakeun pangalamanana waktu kamari kungsi Padungdung jeung Darwita. Atuh bieu deui Darwita diwarah ku Karna nepi ka teu bisa walakaya. Ulah-ulah cenah peuting ieu pasti Ki Jatun teh norojol ngontrog. Sorongkrong Karna ngajak sasalaman ka Ki Madraup. Nya kitu deui Widharma pipilueun ngasongkeun leungeun. Ku kitu teh mah sararea oge teu jiga urut satru. Dina umakuna teh estuning itu ieu oge dareh-deh naker. Komo ti pihak Karna mah puguh Ki Madraup jeung Ki Obing teh geus kasaksi sakitu kabelaanana kanu jadi akina. Sabot Karna jeung Widharma marilu ngobrol. Dur bedug magrib di sada. Atuh geus teu ngurus dikacape. Sarea ting koloyong kacarai. Daratang ti cai kurutrak deui nini amah kaluar. Beres salat magrib kakara dalahar. Dengeuna ukur sambal tarasi dicoel ku peuteuy selongora. Teu wudu. Nutas nyaraba teh mani ngalimad. Ki Madraup mah ukur nanggap we. Puguh manehanana mah mentas cikeneh pisan. Aki Mursid kadenge gereyemna dipangkeng. Kawasna bae keur wiridan. Teu kacai. Di dinya we meureun tayamum. Beres nu dahar ngobrol deui ngariung di tengah imah. Bari haharewosan. Saurang oge hatena mah taya nu jongjon. Keur ngarep-ngarep nu bakal ngurunyung. Da moal salah deui. Ki Jatun jeung Darwita teh bakal daratang. Ki Madraup jeung Ki Obing mah rupana bae ngarasa paureun naker. Da eta we bedogna mani teu leupas tina cangkengna. Ari Widharma mah bedogna digantungkeun we kana paku anu napal dina tihang. Karna nya kitu deui katempona teh tenang pisan. Duyung kawungna disaranekeun sicibilik di juru deket panto. Di arep-arep hampir nepi ka tengah beuting taya jol bae datang. Geus karuhan kitu mah buledag we sarare ngagaloler di tengah imah. Tadi rajab kaayaan di jero imah teh jempling. Iwalti sora nu kerek patemalan. Nu tiluan nu keur nyalegrek teh. Dari Ki Madraup mah gawena ngan kukulisikan. Manehanana mah kacida hariwangeunana sok sieun dibongohan. Tapi ari lila-lila mah manehna oge teu karasa deui reup we beureum. Nu dipangkeng nyaeta Ki Mursid jeung Nini Amah geus teu kadenge batuk-batukna acan. Sedengkeun lampu cempor di imah caangna mani mere ketetet.
Lantaran memeh ngagoler teh diletikan heula. Tara betah sare cenah ari caang teh. Kanca dangu. Isukna Aki Mursid katembong rada jagjag. Eta we geus bisa hudang sila andekak di pangkengna. Tacan pangangguran ke tengah imah. Ku kakara sakitu oge nu nempokeun mah geus kacida ngarasa bungahna. Puguh panyakitna mah teu sabaraha. Ukur sares mah ditambah ku batuk. Tapi ayeuna mah batukna geus jempe. Awakna geus rada rerep. Kasurung ku kabungahna meureun. Pedah incuna ayeuna geus datang deui ka imah. Ki Madraub jeung Ki Obing tacan wani ingkah. Hayang nyaho heula kumaha pamustunganana. Ongkoh rek balik oge ngarasa paur. Sieun Ki Jatun ngajorag ka imahna. Anu matak satungtung tacan puguh bule hideungna mah. Leuwih hade mending cicing we sagawe-gawe di Aki Mursid. Tenang-tenang kana pikiran lantaran aya nu dijagokeun. Sapanjangna beurang saurang ge taya nu ingkah ti imah. Ki Jatun tetep we teu embol-embol. Na atuh ari reup poek. Teu kungsila ari kurunyung teh. Nu diarep-arep ti peuting kamari keneh ayeuna norojo. Tapi gerak-gerona teh ayeuna mah lain ka Aki Mursid, tapi ka Karna. Datang deui Ki Jatun teh. Aki Mursid bari nempo ka tengah imah. Satengah nu ngabejaan, lantaran nu di tengah imah teh saurang ge taya nu nembalan. Meriogikeun abdi ayeuna mah Ki. Karena bari ngojengkang ngarawel ruyung kawungna, beus we disesepkeun di tukangan tonggong. Brai Karna mukakeun panto sorangan taya nu ngabaturan. Lantaran kabeh oge dicaram, ulah aya nu kaluar heula. Ki Jatun teh rek disanghareupan we kumanehna sorangan. Kumaha itu Aki? Itu si Nana diantep sorangan. Nini amah ngaharewos ka Aki Mursid. Ngarasa paureun anu lain lumayan. Semohon Aki bade dibaturan ku abdi. Widarma nemrong. Manehna teu kurang-kurang ngarasa hariwangna lantaran geus ngadenge sorangan ti Aki Mursid. Yen Ki Jatun teh kacida hebatna. Keun bae tong dibaturan ayeuna mah. Tapi lamun engke geus prung kakara urang nempo. Aki Mursid gahulag kana karepna Widarma. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.